Wah, di kebun Haji aya tangkal pepaya, euy. Haji, nya Cek. Haji, abi tadi ngaliwat ke kebun Haji, nempo aya tangkal pepaya. Menang abi menta Haji, soalnya abi perlu pisan ke obat. Abi hese modal Haji. Ya ampun, atuh Cek ngalah we. Lamun katempo ku Cek aya nu asak cokot we Cek. Oh nya, nuhunnya Haji? Nya. Haji, aya naon Cek? Haji, tadi abi ngaliwat deui ka kebon Haji. Abi nempo aya tangkal cabe. Menang Haji abi minta 2 ciki weh. Abi di pasar Indomie. Oh, pirage 2 ciki, sok we nyokot. Kudu bebeja. Oh, nuhun atuh nya Haji. Beneran ya tangkal jawer kocok minta kasih Ece dan obat. Cek, Cek. Aya naon Cek Haji? Cek Haji butuh tangkal ieu jang obat. Buat cepetan. Ulah Cek Haji, eta tangkal kesayangan abi. Ulah dipetik daunna, engke bisi layu tangkalna. Komo dicabut mah bisa-bisa pae. Engke moal jadi deui. Maaf pae Cek, dipetik daunna mah. Cek Haji ge melak nu kieu, tapi can jadi Cek. Nya, tapi abi teu mikeun nya. Haji Nyai wae anu beunghar puting-puting dek meuli daun ieu. Teu dibikeun ku abi. Komo deui Cek Haji, masa ukur menta. Oh, nya enggeuh Cek. Kalit pisan menyate bisa diajak gantian. Awas yang kayak pun kapen tak kurang. Haji, tadi abi ngaliwat deui ka kebon Haji. Abi nempo di kebon Haji aya daun katuk. Abi dek menta Haji keur obat. Ieu bibir abi panas dalam Haji. Entong eta tangkal kesayangan Haji. Tes jadina oge Cek. Ece sorangan kebogakan. Engke lamun dicokot ku Ece tangkalna pae. Komo deui nu nyokotna lain ngebogana. Pang nyokotkeun atuh ku Cek Haji. Engke lamun abi nu nyokotna, engke paeh oge tangkalna. Oh, teu bisa. Haji Nyai wae oge nu loba duit. Des meuli ku Cek Haji teu dibikeun. Komo deui Ece nu dek minta. Meni pelit Cek Haji mah, kira oge daun katuk. Tak kitu jelema anu sering dibere, sakalina teu dibere langsung nyebutkeun pelit. Lamun perkara nyebutkeun pira, nya meuli lah ka ditu ka warung. Nah, nama kaji menta. Nyeri hate kan Cek. Matakna jadi jelema ulah hayang ngeunahna wae, ngan menta wae ka batur. Giliran batur menta teu hayang maneh mere.